Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun nami kuring Gladys Aprilia ti kelas 11 IPS 1. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi kalayan hidayah sareng inayahna. Urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalayan dina kaayaan sehat walafiat. Rerencangan sadayana anu kukuring dipikah hormat, dina ieu waktu simkuring bade nerangkeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadaya. Janten urang sadaya kedah atawa ngawajibkeun lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya senantiasa ngajaga tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayuna ti kawitan ti ayeuna. Dina salah sahiji hadis diterangkeun nyaeta an-nadhofatu minal iman. Anu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Tina hadis eta urang tantu tos ngartos maksud sareng tujuanana. Nyaeta urang teh umat muslim adu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanampi suci tina sagala kokotor, boh hadas alit atawa hadas ageung. Nu nyebabkeun urang teu suci bersih eta sadayana teh didasarkeun tina kabersihanna jeung kasucianna urang sareng lingkungan ti sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga, kudu urang mika cinta kabersihan kan hate urang ge milu bersih. Kebersihan teh aya rupi-rupi macemna, nyaeta aya kabersihan hate, kabersihan jiwa, sareng bersih raga, sareng bersih rohani. Tah urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalmi anu bersih sadayana. Amin Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasayan urang sadayana kan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti anu Maha Welas tur Maha Asih. Rerencangan sadayana nu dipikah hormat, kecap sakitu simkuring nyanggakeun pihatur pamungkas pimanggem bilih aya anu kirang antep seueurna atanampi kecap anu mingka meureunah larapna mugi kersa ngahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.